Kedatangan gaun konser anyar tuluy gegeroh nepikeun ka tengah peuting. Biasa we kieu besti ari teu ngareunah masuk ngalulungkut kalah kieu we geuningan jadi ulam kasur. Da moal hade hayu we digulungkeun kieu mah awak teh kalah bakal leuwih gering. Hayu we urang ngejat ieu di tempat teh geus jam 8 sia besti kela-kela urang make jurus tereh we tring tuh langsung we geus make baju kebangsaan. Hayu geus make baju kieu mah kudu satset tah mimiti mah urang perenan heula ye tempat panyileung-leuman teh atuh geus rapi mah tuluy we sapukeun panincakanana atuh geus beres mah disapukeun tuluy we asup ning ye asup ka panyileung-leuman bebenyit anger we ning ye ku Inung meresan kamar poho ngagamreng mah Inung teh lapur we can hararideng boga pikiran sorangan besti ning ye bebenangan seuseheun ge kot sabebedan. Hayu tong diengke-engke ye apan ceuk papatah ge cenah geuningan jangan tunggu hari esok apa yang dapat kita kerjakan hari ini. Maksudna mah eta teh nyaah meureunan ka urang besti da geuningan pagawean mah lamun diengke-engke teh sok anakan ning ye baju ti lepaneun oge lamun diantem masok jadi gunung bubututan anu dipelong teh sok matak jangar geuningan kana sirah teh. Astagfirullahaladzim atuh apanan ngarah teu ridu besti tah apanan ieu salah satu kagunaan sirah kulantaran si Buni teh can cager pisan urang make jurus tereh we tring tuh langsung we saridakep bubututan teh ari pek teh aya nu ngageroan di handap teh paket pas dibuka teh paketna aya jelemana eueuh nya ka mana cenahnya si Mang teh hayu we urang langsung pesek besti paket naon cenah Bunit eta teh tah gaun konser anyar besti apanan gaun si Bunit teh geus sararoeh geuningan ari mahal mah henteu ieu teh tapi nu penting mah nyaman we ari dur teh hujan angin sia besti manikot siga nu ditamplokeun ieu mah hujan teh ari pek teh tekung si Lila torojo we ning tu rejeki alhamdulillah aya nu nganteran baso besti hei kebeneran di luar teh keur hujan ari pek teh eueuh caian sia besti beuka maklum dikirim ti luar negeri meureunan ieu teh cabe saos kecapna murag meureunan deui dina pasawat matak digenti we ning ieu ku cabe lokal tah ieu we topping terakhir cecebkeun we dorok-dokna. Singkat cerita basona geus ampih kana beuteung lanjut deui tek videona jam 11 peuting ning tuh pas turun teh langsung we disambut teuing pulang pesta naon cenah ieu teh wawadahan teh teuing pulang pesta teuing pulang tawuran ning tuh aya nu ngajengjehe bari rewo tuh aya katel aya mutu halaladi besti bisi teu percaya ieu buktina jam 11 geus leuwih 7 nah Bunit atuh nya teu sieun eta sosoranganan tengah peuting da geus kebal si Bunit mah besti geus teu sieuneun ku jurig mah nu aya ge kalah tibalik kalah jurig nu sieuneun ku si Bunit da si Bunit mah tibatan sieuneun ku jurig kalah leuwih sieuneun lamun nempo dompetna kosong tah kitu cenah besti ning ieu teu karasapan bari ngocoblak teh bari digawe kana cai ukur sasenti deui ning tuluy we ngeusian cai tagenkeun jelegurkeun we bari nungguan cai asa bari urang meresan meja geus lenang tuluy we usapan ngarah gulawi lanjut we ayeuna mah urang gegero tempo atuh besti kot modal kitu kot hareurin mula sarana ge tuh teu karasa cai geus ngagui kumaha lapkeun we kana baju ning tah jepret we pareuma tuluy we goloncorkeun kana imah na bisi kaburu tiis jebrud we tutupan lantaran ngaheulakeun ngeusi termos jadi we si eta meletet keneh sasenti hayu we urang naher deui karunya jelegurkeun deui seuneuna kulantaran geus leungit semangat gegerohna urang make jurus tereh we tring tuh beres we sakiceupeuh tah urang lanjut we sasapu ajeuna mah ari pek teh tekung si Lila geus gorowok deui cai teh asa atuh jepret